kumpul ye. Oh iya. Wah. Kalit. Dalang ngawetan halang sanes nurang kaguan lumaga Ariring sales nukuring kagungan lumauning kaguan saya diyaki dalam pangrimlitan merupakan cahaya nur cahaya ingkang dasa purwa kang dasa purwa marang wiwitan wong tua wiwitan wong nom dharma lakon lakone Duryodana putra Astina layak pipis Resi Dorna pegawan kang sok lima marut anwar adam babu hawasis kakang danurmaya maya hingkang tunggal dalang si wayang kang si wayang yuk maning dalang yuk maning wayang wayang tanah kalangkang semar sempengangken jati kang masut kang suci ciang singa bental singa itu macan bentala itu buanteng macan makin jarak waduh tulang pertiga roh lantas wong putung ala dia batur kang dakuan deh ayo kang dakuan di panyingkiran kang solali tukang baso gigilan keli mau kurang isikan bicara
Ria. Kurang arilikan di mana bisa lagi Tuh di tengah sawah keur nagog wae. Keur ngujeun Mules. Meniraos nyarande bari nundutan. Obat. wow magelaran teater tradisional Topeng Abah Pendul Karawang. Tuh 2 3 4 5 6 7 ulakap. Nah topengnya baru keluar. Oh iya ya. Kurang salametan hiji. Selamat topeng. Dua. Selamat para wiaga. Tilu. Selamat bapak hajat ibu hajat sekeluarga. Opat. Selamat para undangan nu tebih sareng nu caketna. 5. Selamat para penonton tua anu melanang wadon menak sakabe. Genap. Selamat para pedagang bupet pasopang si kubur kacang tauna oge. 7. Sadayana teh diwiji-wiji. Selamat tuker saning Allah. Japati urung liwana boga salaki urang panyingkiran gerak belikeun calana. Saya pada ada tukang kenong ditingali tarangna jelong Nyalayang deui ka tukang kecrek percis Gatot Kaca. ngopi. Waduh, Gatot Kaca tisuk can ngopi. Muni karunya jangoni cena di rombongan Topeng Abah Pendul aya Gatot Kaca gitu. Cena mah ngiring jenawa, tapi imah Gatot Kaca nanti bisa hiber jenawa. Oh milu nggak bisa hiber doang. Waduh, soalnya jangjangna lain digigir ya mah ya. Oh di mana sih jangjangna? Dihareup. Waduh, Lair Mangoni ular. coba tingali Gatot Kaca Mangoni tingali Gatot Kaca pilihan Cina suka ngecerek wae Gatot Kaca teh Lain eta mah diseblek. lain eta mah nih. Kapangin deh nih kapanggih. Waduh, lek. Duh.
Meni ningali tah udah bisa hibar guys. Waduh, udel aya nu seuri udah aya mangoni Ulan reg Mang Yadi kayaknya tuh rombongan topeng Abah Pendul mah beuh waden kara rompak katingalina nyanyinya kedahan namina oge sinar pusaka warna nyanyinya wa anu keur nyarade bari nundutan aya geudeung deui ngaringkuk ya aya nu keur heuy wae aya nu keur cameluk wae anu kegeber we ge aya wa gegeber wae aya rupa-rupa warna-warni banyak warna-warni jadi urang teh jadi sistemna teh kudu romantis. Aduh naon cenah romantis teh ai romantis teh ngarokok makan serba gratis. oh aduh boga beas 2 liter kapake 2 bulan di mah cenah kamari daah di Cibadak ayeuna daar di Pengle ye naon ieu teh oh penyikiran penyingkiran memang isukan merendah di Bayur beas raskin nggak poe ge wadatut mah dah di Bayur wae dah jeung sabas contohna kos topeng tuh mah gitu pamajikanana jadi topeng ari salakina ngecrek we waduh benernya Mang Yadi Ulan mah topeng Abah Pendul isukan cenah arek piknik ka Garut. Waduh dah topeng urang mah sok piknik cenah wa tahun teh mun balik piknik awak teh paregel manja manehna masokan hayang diurut ulah sebekah ngurut tah kasih kasih engang teh ciengang mah tobang dicabakan doang ngan sayang saeutik kan kunaon gitu tukang kecerek burut aduh ini aya tarempok busuk nih Black aya keburut Black ayo tarebak wow ada sok ngeureuh hejangnya mumpung sore kene Pak Yadi penerus Abah Pendul Arjuna digambar wayang Arjuna digambar wayang Arjuna digambar wayang gambar wayang Mang Emin turut keset Abah Pendul layang-layang terbang layang
ayun mang aang jeung mang amur apa dipandang sebagai kaya Pade pandang sebagai sayang Pade pandang sebagai sayang sebagai saya Omar Soblek Roni Hamblek itu borosya tah ma menda nasi bagenza dikit daun jati tah mama menda lelaki bagian kecil kaki halo saudara, apa kabar Bang Haji? saudara jangan kaget Bisa jadi kaget bila pakai tidak asing lagi rombongan Abah Pendul dari Bayu. kalau tidak pakai Kalau tidak pakai itu rombongan tukang bakso. waduh sama kok 20.000 jendela 2 jendela 2 Wadatuk anu bager mang aang jeung mang ajak manis dimakan manis jauh-jauh tamanggul awi merang merangeunana jauh-jauh tangajak seuri era eraeunana era lana mang aang ayun mang anggun jeung mang aduk jatuh di tanah romak aku patromak patromak pupus kacana nak hormat tadi ngahormat hormat sadayana Abdi mah sok ringgi tong luluasan tong luluasan abdi mah sok sinjang bodasan sinjang bodasan dicanda kamajaya dicanda kamajaya rubuh ayo luluasan ka abdi tong luluasan abdi mah moal
dikucak dijambret anyir kuat baseuh ada anyir pepes sikina pepes aduh emahnya ada wanyau awas jaga dadah set wow abah wajib mahaturkeun patepang sono patepang sareng sim abdi abah haji jalan patepang sareng sim abdi tong hayang ucing-ucingan ucing belang bulu tilu tong hayang ulin-ulinan urut nganjang hayang tong hayang ucing-ucingan ucing pasir obat bajang tong hayang ulin-ulinan gering pikir siang lain-lain daun lacak berem di pahara lacak berem kita aduh jom aduh wow cek duhai Juwita sambutlah kini aku datang aku bawakan hadiah yang engkau pesan ke yang cobalah terka apa isinya cobalah terka apa isinya aduh duhai taruna kini ku akan menebaknya yang engkau bawa hanyalah baju kebayanya ayang hormat mungkin tak salah
isinya. Ada. Mungkin tak salah, itu isinya memang yang kau inginkan, batik dari Pekalongan. Memang yang kau inginkan, batik dari Pekalongan. Duhai Juitan, sambutlah kini aku datang. Aku bawakan hadiah yang kau pesankan. Cobalah teka apa isinya, memang yang kau inginkan, batik dari Pekalongan. Memang yang kau inginkan, batik dari Pekalongan, batik dari Pekalongan. Aduh, setting, aduh asem, aduh asem, ilaha illallah, eta topeng ampera rainyong, ampera rainyong, ainyong teh nyang nyong nyong. Kumpul babadang lembut nakara rumpul urang pais kabeh. Sia coba eta sagala dipais kabeh salah ada naon gitu. Naon api-api teh nya we. Idi iset, idi iset, idi iset, idi iset. Tinggalan di favorit gitu ngomong teh sing bener nah mah. Naon gitu. Naon Ya neng ya di bejaan ku mang ya mang arek bener aya nama ya ngomong ya neng ya. naon Ya sabenerna teh neng ya aya pais lundu sagala neng, aya pais gabus sagala neng, aya pais parai segala neng, aya pais berit segala. Sia
nyalain pangabegina pais berit neng. Entah kalau kahidangnya kadang lepes. Da eta bonganan neng mimitian wae ngaruruas wae emang. Ngarerewas. Ngaruruas wae emang. Ngomong ke beneran wae. Des ya kuat nyaci ka urang. Penyaci. Eta merenang. Abong-abong maneh jadi toke. Ari cuna ya cak-cak. Naon gitu? Topeng. Oh nya. Topeng. Kat. Buset diteladung. Waduh. Udah. Wah. Ada. Iya. Waduh. Buset deh. Aduh. Oh. Paingan seblek kakarak nempo orang black. Itu topeng tinggal di kumane black. Ya Allah, tadi mah de ketempoan neng. Ayo nama gua tegas, ayo nama telak mang ya. Eta neng eta kuat ngejelir gitu eta. Eta iya ta. Anu sebut teh eta teh nya. Sebut sapate aja neng. Ya ari teh nyaho nanyakeun heula ge. Naon gitu ieu? Harin sapat. Naon atuh? Make sifat. Oh nya. Make sifat. Make sifat. Make sapa. Ai tadi geus dibejaan sifat. Pohon mang neng. Eta panona kuat dikicep-kicepkeun seblek. Tingali kumane blek. Ieu na eta. Kuat nemblok eta di bibir panon. Aduh, keingan blek. Oh, make ieu teh blek. Naon coba eta? Make sadonya. Bira kok aya sado bingung panon. Naon gitu ieu? Make sedo. Oh, nya. Make sedo. Make sedo. Make kejo. Aduh. Oh, geus diperenan teh parasman. Dah geus mang kitu geus dari tadi ah. Kuat nerewelang dituduhkeun. Weuleul dina pipi nu kuat nembrok gitu eta. Black, mana kuat nembrok eta dina pipi black. Eueuh teuing cu black, rek ningali moal maneh black. Tuh, kuat nembrok gitu black gitu. Buset, ningali moal black maneh. Moal, kajeun aya moal mah. Yo. Make ieu teh black. Make bala-balanya. Dina kok aya bala-bala nempel di nu pipi. Naon gitu eta? Bola. Oh nya. Naon? Bola. Meni jorok atuh ngirakeun jeung Nyalain jorok neng dah eta mah emang nak kuduna gitu. Duh. Kuat diasor-asorkeun black. Bibirna kuat ngebulae black. Kuat berem black. Bibirna ngebulae itu. Ya Allah ya Robi seblek. Paingan black. Tersangka black. Make listrik. Oh, aya kasetrum meronan make listrik. Naon gitu ya? Lain eta. Heeh. Lipstik. Oh, listrik. Lipen. Kencu. Susu. Ada. Ampun bunda. Aduh. Lain make susu make. Ieu budaya
gitu neng lah carenang geus neng carenang lah gitu nage tumin anu gitu mah lah ngambek kan anu di jero tah oh eta ngomelan kok ngomelan kumaha sih ari manehna naon aja na eta tungtungna naon sih heeh kok hari kitu geus diganti tuman dibalik ngomong teh balik atuh tah mah dibalik ngomongna dibalik ngomongna dibalik lain balik can kena naon hayang balik jelema mah ka anak batur ti urang ngomelan wae ieu teh naon kasalahanana naon mimitina beja kedar penamang kumaha atuh Pak rek nya halo idi eta tungtungna melaloncrot kitu urang ieu leuwih nyaho leuwih tepat panamoncrot itu mutawin geus sarahon batur ge atuh da kudu dibejaan sangat jelema lamun setiap mutaber peuting cepet ka warung oh biasana mah urang mah beli diapet da naon beli diapet eta mah ayeuna mah zaman aya gini mistara make diapet moal manjur oh super setra sugannya omong super setra mah jarang aya di warung kok make naon sih lamun hayang rapet nya make paramik ieu mah pugel mah teh biraku atuh munges di paramekan angker ngagoeng di gote juga terus repep make naon gitu neng ieu mah make parame ari neng make naon tadi ya urang mah kos batur diapet make diapetnya ari eta mang eta paramek manehna mah paramek Masya Allah ya Robi eta jelema teh mustahil geus kolot oge teu bisa nyebut obat pencret mustahil itu obat kengkeret make naon supaya rapet sekaligus supaya rapet sekaligus heuh make ieu kuing dibejaan ye make power blue oh bener langsung ya senang sekaligus eta mah langsung rapet ujan lagi apa bener teuing jelemana oh nya bener cenah kenapa pakai porbu mah memang bener sih moal celana pisan cenah aya rapet cenah ge noneng neng noneng nong neng nang noneng neng 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 hideung bener eta mendingan eta aya aya jakan dulu utan eta mah naon sih aing sinal ka hidung hidung emang hidung aya ngade ge hidung naon lengoh mang lengoh randa urang lengoh cenah randa randa haneut kene anyar kene haneut kene tuh randa kembang tuh beda waktu daek cicing itu dalilan lain nanya nanti lagi nyangga seorang nawarkan sorangan randa emang randa haneut kene rek dijajal tuh emang bener di daerah ieu mah lamun dahar teh make pedak randa randa haneut kene anyar kene aja bener ai kira-kira mane randa di dieu mah abang moal neangan oh nya oh iya di dia oh moal neangan urang lihat tuh ai kira-kira mane randa mah oh urang itu randa kembang ai neng randa naon randa kembang randa kembang nya randa kembang moal ngeukeun nyari kira ngadoy atuh tingahan oh iya randa atuh oh saya randa atuh tidak ngomong make kenal randa kembang ye nya topeng ieu mah randa ieu mah oh jadi neng geus meunang eta randa kembang lamun randa kembang amang rek nanyakeun ai randa kembang teh anu sabaraha kali kawin neng dah kakarake 17 kali kawin randa kembang kakarak urang mah kakarak
sing prongos nya. Masuk ke jero kamar. Eta panganten. Pangantena. Prong. Terus Tur ke salakina. kok nuturkeun eta salakina? Begitu lagi tewang umpat udah karang panganten anyar. Waduh. Rada kembang. Itu kembang. Ayo urang rada naon si urang? Rada 17 tahun udah teman ada orang. Penting rada kemang. Rada. Amang lengoh teu. Amang lengoh teu. Abang sudah bodong. Oh, duda bodong. Oh, baru nawena ka Arab benernya. Bang nari sebut sudah bodong eta pamajikan amang diarah. Oh, di Arab ka ditu. Oh, beren kana ngeho ngiriman benernya. Can 2 tahun manusian. Oh, 2 tahun can 5 tahun meureun. Can 5 tahun. Oh, satahun atunya. Kakak anyar kene. Pakai melidak balik. Oh, atuh eta mah tahun sih. Yo, awewe abang mah diarah geus meunang 35 tahun. Eta di ditu keur naon eta? Yo, sabarang di ditu menang 35 tahun ya yo. Ngirimanna gede meureunnan. Ngiriman buku borong ngiriman. Oh, eta pirang ketuk aja ni main aja 35 tahun. Oh, Oh, eta geus ka eueuh. aya teman ngebel. Oh, ngebel tah, ngebel. Cenah neng mah cenah 30 tahun. Oh, di ditu. Ngiriman. Oh, ada naon sih di ditu? Arek modal di Arab. Oh, ulah nyumpahan atuh kawe mah. Oh, jadi neng kaya teh. Oh, randa hayu atuh mah. Kumaha ieu? Naon? Damang gituna kayak duda. Oh, duda. Kumaha lamun pacaran? Oh, pacaran. Jauh dengan mana ke lamun bila mana ieu lego kudu pacaran. Ari pacaran anu kumaha? Ongkot Iran jauh pacaran. Jauh pacaran. Nya urang mah tara pacaran urang mah. Ya, hayangnya pacaran. Nya. Tah irung neng jeung irung amang ke pagebos-gebos. Oh, ari arana pacaran teh irung urang jeung irung amang teh pagebos-gebos. Tah eta ngaranna pacaran. Ya pengen amang meuni hidup. Pagebos urangnya. Hayangnya mah hidup pagebos-gebos. Ya eta waktu hidup saya saka kebos. Kita lamun udah neng urang pacaran jeung amang. Di mana? Tadi dia we ya. Dia. Tah, ieu tah. Amang beladinya mah. Ieu. Dia. Dokotan teh meureun. Nah, lamun cara dalang. Dalang wayang meureun wayang. Wayang enggak? Eta arek pacaran. Orek pacaran. Iya panyalakeun term euy. Arek pacaran. Nah, Termos. aya pacar cenah nyakeun rek termos. Nyetar pas makan itu ka dapur. Ya ya kumaha sih, Mang? Ai sia ka mana sih? Amang, Hah? Sagalaki sia. ya rek pacaran. Ai sia rek sia awewe nalalaki. Ya, kuring ge rek pacaran atuh rek mangkat ka dieu atuh. Pacaran Amang rek pacaran. Jalan molongo oge. Asi aya panonan? Oh, aya. Ih, jeung atuh ieu ka dieu jalanan teh ulah ka dieu nyelepet ngebelah itu lah ka aya ka dieu. Aya ka dinya jalan mah. Ya, arek pacaran pacaran ka sedih nih. Pacaran. Lamun pacaran memang kieu jeung geulis. Oh, jangan nurangsan pejob. Pacaran mau lajang nurangsang. Ya, contoh si Warsun pacaran jeung nurangsang terekeun bener rumah tangga. Dua poe dibayar. Tangga Bang. Hah? Tangga Bang. Tangga kecrek. Tah ayeuna urang sarepakeun ke beda dalang. Dalang Bandung. Nuker bot. Anu kamari teh. Kamari. Dalang jajan. Dalam jalan teh. Tuh itu kan aing pekletuh. Udah deket we. Oh, seperti dalang dadan. Oh, di Cibadak kemari. Oh, Cibadak. Nah, sore dat topeng pendul. Oh, sore dada memet jalan dadan teh topeng pendul lah. Memet
atuh. Ya aing Sri Kandi beli kieu-kieu. Aing Sri Kandi mah pantes. Limit resang mana mahi saimbang mentak kuring jempol. Kurang kumaha kieu gagahna. Tanya cambangan kali. Oh, saya gitu. Hanya sing benar aja lah. Aing kagugu jadi teh. Ya sorry sih ya. Lain sorry. Lain cenah. Lain. Saya tahu sorry ah mendengaran celak ya. Situ leuwih. Hah? Situ leuwih. Oh, kajian diampuran yang celak. Lah pajak kuring ieu Sri Kandi. Oh, Damane meni jempol-jempol. cocok Nah, kuring. sama jempol saimbang jeung kayaan Saimbang jeung kayaan, saimbang jeung kecantikan anak. Emang percaya kuring. Ya ada jeung ning songor kene hebat. Ngora sih tong songor-songor. Ngora kene. Kuring teu bedan. Boleh. Gatot datar sia meni Oh, ada. ulah atuh gajah tuh. Lain atuh lain. Lain mah ya. Lain mah kajian celak. Ulah, ngomong-ngomong ya piraku Gatot Kaca botak. Ai sia rek ngilu ka saja. Tuh indang ai beli awan nu ngabantuan. Siap. Si, waktu di kota. Tuh indang ai mah kasih ibu kaca kotak. Kotak. Lain Gatot Kaca gitu. Lain, Pak. Pandangan kuring mah lain. Sri Kandi mah berarti layanan teh lain Gatot lain. Lamun lain Gatot Kaca, Sri Kandi geus cocok. Gatot Kaca kuring ulah. Arjuna. Lain kene we. Ya pirang ku Arjuna hideung. Oh bener Arjuna mah kok. Arjuna mah bodas. Oh saraya Umyang kuning. Oh saraya bodas. Amun kos kuring sugan Arjuna pantes. Wah, ini lo Arjuna kok si rebek. Arjuna. Yo Arjuna Sri Kandi. Sri Kandi. Kandi. Arjuna lain. Lain. Gatot Kaca lain. Lain. Sok kumaneh kira-kira anu alus. Cicing ku kuring. Bayangkeun ya. Nih, menek heula kuring. Biar bagus ya. Biar bagus. Baningku atoh pakar bere anu alus. Ajanya. Ayo. Cicing kuring areng mendekung kayang aku. Jas medik kayang tentara. Oh ayo. Aksil. Ieu beunang bungon blok mah. Terkedok. Ditetep. Dihareup. Ditetep sipet. Siap. Siap. Ditetep siap. Sri Kandi. Sri Kandi alus. Di sawang, di keanggangan. Emang alus. Memang bener. Beres. Ya. Sri Kandi. Beres. Cocok kan? Cocok. Tah iya ya. Nah, iya. Ganti lalakina ya. Jawab. Lalakina ganti. Kadang-kadang moal alusan kene Gatot Kaca jeung ieu. Tah, naon ya sok. Bener ah, beres itu. Tah iya teh disebut neng iya neng Sri Kandi. Tah, Oh, jangan Sri Kandi. Sri Kandi eta da geulis. Sri Kandi. Oh, ya nu ganteng ya. Tah, Ya nu ganteng na. Yo. Oh, Lihat dengan ya, iya ya. Boleh buta deh. Mana kalau nggak tahu ngomong? Doi jangan aing pajar golek gitu. golek buta. Doi jangan halus ya tuh bere yeuna. Oh, ya habis kuring cocok ka kadinya. Oh, kajian lain mah golek buta. Golek buta mah halus kene tua. Golek buta mah halus kene. Golek anu ieu teh ya. Mana teh ya? Anu utah mih teh ya. Nyata mah sarua. Pacaran. Mangga lanjut. Pacaran, Pak. Mangga lanjut. Kajian golek buta gitu. Mangga lanjut. Nah, ya, kata budak sih satu. Ayo, pacaran. Belok ke dai, bodang itu. Belok itu. Nyentuh ya, yang dong dulu. Tayeuna
Nerekel. Gotong. Ada diunggilkeun. Ribut. Ya. Aduh. Buset kekuatan. Ribut. Ribut ya. Buset, ya si Neng geus teu kadogoan nanjak. Neng, Bulan ai Neng teh saha tuh Neng? abdi Nya naroskeun namina. nami abdi teh ari ti beuting mah Yanto. Oh, jadi lamun ti peuting mah nami teh Yanto. Lamun ti beurang Yanti. Dibalik punten. Eta ai maneh ka dieu rek naon? Arek pacaran. Pacaran jeung Pacaran jeung saha? pacaran jeung engkeng ho. Nyaing pacaran jeung siapa? Salojok pacaran jeung juri. Muni ku ngomong ka juri-juri. Ari kamari mah teu kari keur ngakel-ngakel acan di tengkasan. Eta mah keur nafsu. Kabumi kabumi abdi. Kabumi abdi daek teu. Lagi sia boga imah. Oh eta mun memohokeun. Oh, jadi ngomongkeun aing mah lepo deui. Caket Kali kidul Di paling mana? eta ka parkiran. Jeung parkiran bala mana? Eta beki saeutik anu cangcang eta abdi di dinya. Dinya. Eta mah mokal. Sugan bade ameng mangga. Bade ameng. Bade nah hayang dikecup. hayang kecup cenah dikecup. Tadi ge kecup. Hok kitu kunaon sih? Kunaon? Kunaon? Ulah henteu nya. Ronggo sawi we. Ai sia dokter deui. Eta Neng udah mana sih Neng? Cakali manucing kita kolok pagasan kulit cakali Ai ieu aya naon sih teu beda anjing ka belum buntutna? Kok ari amang teu nyaho? Oh, nya pang nanyakeun teu nyaho Neng. Urang dikajari make nu kita baruleut.
atuh nu kieu mah kuduna ai bari dahar ieu mah ulah diberekeun ka Amang ieu mamang teu teurak jengkol mah lain jengkol wah kitu ieu naon baru aku jengkol lain kos kieu oh naon sih aya arana eta teh oh ieu teh aya arana neng aya naon ieu nu kieu arana nya handset anu kieu teh handset ini lain lain gitu tuh Amang handset waduh tungtung na lain set lain handset set ai bisa nak kitu handset oh handset iya aya naonan ieu iya aya musik reggae Mang aya musik reggae aya musik reggae lamun aya musik reggae namang hayang nyaon neng hayang nyaho hayang arek ngajaran nah arek ngajaran nya dikabarakeun ieu tapal kena dinu coli oh ieu teh ditapal geurana dicoli kana kadengnya itu mana dia bujur nyampe dada dibujur pas kaji ngajaran nah ayo dah kadinya pakena cia mereka tak tak mereka menang mereka tak tak mereka nang bulu botak tuh bisa nyen kerenang iya reggae uye untuk panjang untuk pondok untuk dengkek uye untuk panjang untuk dengkek untuk pondok kakara aing ngadenge aya reggae untuk panjang untuk pondok tuh ieu di mana-mana ge reggae mau gitu lain kita Amang mana nah dibagi ieu tah heula colok jadi ieu ai kabel ngawir ieu teh kudu ka mana ieu ieu teh dicolokkeun heula kanu HP jadi ieu teh kabel teh kudu dicolokkeun kana HP lamun dicolokkeun kana HP kakarang aya musik reggae dina ieu teh nyanyinya di dieu ieu Amang maneng ti budak tapi ka ayeuna ge teu boga HP tuh geuning teh boga HP Mang lain teu kabeuli kunaon tuh eueuh jeung meulina jadi ieu teh kudu dicolokkeun bae colokkeun heula ieu we aduh kana ulah kadinya emang hayang pabelit Mang ka jauh-jauh teuing sih Mang Asoy batur mah musik reggae lain buah kawung da neng sabarang ditapal ke kana jeuli teh musik reggae eueuh kok eta musik reggae mau oh bisa ngejemlong eta tadi buah kawung suka wah kaum ieu soraan eta sinana awanna teh iya nya eta mah rusina mah jelema teu hideung kenapa ini dibalangkeun sing bener nah ngomong teh ini yang dibalangkeun entarnya jadi kongslet konslet cenah malum ini sebenarnya ada apa sih ada apa meureun malum dari Jakarta oh dari Jakarta Jakarta meureunna Jakarta yang di kampung Geledek set pengenan waktu mah kemana-mana kayak lain kampung Geledek ya yang sabar ini kampung mah Golodok Jakarta yang titingginya cewek aya ge di kampung Golodok deket Keramat Keramat Tunggal Keramat Tunggal ieu sarwana jeung Mang Asoy jarina teh karena itu betul hari Jakarta ya emang naon Jakarta ini mah Jakarta jauh heuh nyaho tapi di Jakarta enggak bete ah oh eta Amang lain enggak pete meureun ye sih Jakarta ono Jakarta pirang lain enggak pete gitu enggak bete tapi biarpun enggak bete ke dibete-betein we ya tanya ke tukang kamera lain dong dibete-betekeun daripada dibetekeun mending kali dicoek nah eta lain dipetekeun lain anu teh betakeun kok dibetakun ya kan dipetekeun emang aya orang aku dibetekeun orang Jakarta yang dipetek inde pindah ka mana inde ke Kereweng ah emang tuh loba orang Jakarta menyebut Karawang mah Karawang Kereweng Karawang Mang Maneng Karawang ngomong-ngomong ge haus ah di Jakarta pingin es cendel oh anu jualan es cendol aya ge lain es cendol nah jauh banget di Jakarta kesini ge naik becek ye cenah ge bece ya anu di kitu mah lain bece goes mah beca lain becek ini pulang ini nggak ada beca Kagak. yang mana beca yang kelon
biki dia teh ari amang sing hidung atuh Mang eta lapo eta cantuk kok diharap pameni disebut jelema teh hidang da sia teh jelema meni bebeakan itu diharap aya korera kamera anu diserot kamera aing masalah ya asup ieu ya asup kutub ye kutub cenah anu sok itu teh YouTube anu mending ngegaya ya mending make pendasi bejaan Mang Asal lain pendasi karena teh dibawa ka dieu bisa sia ngomong tuh iki nuki aja ada pendasi nih lain bejaan Mang ya dia mah orang kantoran desa kurang desa lurah camat nuki naon sia pendasi sia teh nah teh sia pendasi lain pendasi tidak anu ya non cetak tarasi ye Mang Asal mah jadi sarwana banget jadi nate emang cara rang gitu caang kacamata bukan nah iya mah nya kacamata hidung geuning aing dibuka kacamata mah aing siga si Aliando geuning piraku aya si Aliando monyo si Aliando mah kasep bener neng eta teh urang salah tuh tah urang ieu anyar yang bener wae anu bintang sinetron sinetron bener neng teh urang ieu mah eta beladinya samarang kudu kacamata tak iya golongan dia kan itu tak oh tak mah pangaruhna tak samarang dibuka kacamata jelema ieu heeh mah pun jelema dibuka kacamata da beda sayano oh eta beladinya cek simak tak bedanya tukang kamera mata oh naon cenah ngomongna yang beneran tukang kamera anak cucur teh mah kosiga diperebutkeun ku anjing kosiga nya yang manfaatnya manfaatna naon ya majikan ge kuat mung diserahkeun urang teh percaya buset tadi we tadi lantaran mah pada isukan teh teu narek poe Senin oh naon sih nya masalah setor Bang Emo kenapa kotan we Bang Emo kuda ge jadi nate oh nya kajen teh nyokotan Bang Emo ke pamajikan amang mah ku zaman ayeuna mah imah amang geus ngalegaan eta mah kok eta ladang Bang Emo imah amang ngalegaan ngalegaan nyeun sorondo eta hareup tak di batur ngalegaan oh dapur meureun nya dapur suka buset ngalegaan oh eta ngalegaan kumaha nya aya TV ku aya dijual ya kulkas dijual nya moal teu ngalegaan beak mah we bandana gembrang we bener kudu ngadiran di segala pasar batan wit segala pas naon bata ngalegaan emang geus beak geus eueurna naon hari amang eta sare di mana eta nyaw teh cek aing pamajikan ku aya diserahkeun bungun kok urang bungun mah ka jeung pasya jeung mana ge mung diserahkeun mana mah kacupana ganas urang hayangnya oh ada kecupan ganas lu ya beda urang malah lamun ngacup pamajikan urang beda jeung urang dieu kumaha amang lamun urang dieu malah mun ngacup pamajikan beungna pangge beureum beureuh memang lagi amang lamun ngacup pamajikan amang ya beungna kuat melar 4 meter buset eta melar-melar teh dilepaskeun di sadar teu nya sasada gula bener neng bener eta teh oh bener wae amang teh eta ulah sok ngintip we pamali ya eta nya ngintip yang pada ngalaksanakeun mah ajakan atuh nyamperin mah tetangga oh amang tetangga warna beuyeum oh awena teh kadenge motorna teh nongkrong keluar oh geus nyahoan ya oh begitu remong deket awena teh kieu anjing oh bager merean wae nya nah ini data Satya awena mah kata kamar mangkat terus mana nutup di kamar nuturkeun di kamar kabeh oh kuning eta kumaha mah ya kedaging-daging udah ari emang mana turunan Dracula mah emang turun Dracula set dengan Bilangin aja ada Bang Asul depan udah lama ada Bang Asoy emang si Asoy aya dibelah di mana si Asoy sebelah untuna di belah mana itu nah di mana tadi hareup ari kenal si Asoy aya perlu cenah ka amang aya perlu nya di mana sih tadi hareup da ibu payen hari itu Soy samperkeun ayo ka dia ayo kita ka dieu kumaha eta bradia ye boneng Oh, eta nya si boneng mah teu nempot. Oh, biraruk meureun matana. Aduh, boneng eta. Saya mah eta kuat putar-putar eta ngajak sesalaman boneng. Eta tukanggeun
Ya Allah eta si boneng teu nempo pisan meureunnan. Ya Allah ya Rabbi eta hareupeun hareupeun eta hareupeun handap tah eta kalapa elel geuningan. Waduh euy cilaka ieu mah ya aya naon sih wa monyet keur pacaran buyar kagebah sih kunaon tuh oh eta teh monyet nunjuk Aya Allah. Allah meureun balik Eta sana nuturkeun we di tukang meuni jauh-jauh. kuang ge karasa nyir-nyirna mah aya Goroan we lah. urang garowan we Lain di garoan, goroan. anu urang ditu mah Oh, goroan mah ratu. kasih anu ayo kalio Ayo kadieu. kadieu meur hayu kadieu atuh kitu atuh lah kalio asal nembalan wae sih ah Naon sih? lain digoron ke nembalan wae Ari tahan di goroan batur. kamu diberi kopi ku aing sieun nembalan wae Andi goroan. asal cicingnya Soeng tanduk tak naon gede sih? ke cicing Oh, cicing namang. asal cicing wae Sambar kada kan itu nah. beurkeun tarik dah ditarik waduh sosis cenah oh sosis bakar caos Kesambrok can. Ayo. boneng buset ai deket ieu mah karak aing waduh sia keur leutik mah goreng banget boneng eta mah urang keur leutik can bisa dangga ayeuna mah nemen mang boneng Kesambrok orang rek hartena. Kopi. susu susu Allah Susu. susu tean bodas susu raos tah mun aya susu ieu susu anu aya pepentelan Ini hayang. eueuh tuh jeung aing aya ngluduk ieu neng urang teh ti kamari tadi nama urang teh datang ka maneh geuningan maneh nyampeurkeun ka dieu kabeneran kuring teh rek nanyakeun sugan maneh mokrok jeung si gepeng oh si gepeng teh pangna di teangan teh si gepeng teh boga hutang Oh, neangan si Gepeng teh mana nih boga hutang? hutang nama teu gede tibang 100.000 Ka mana? oh ngar 100.000 ge janjina meleset wae lamun ditagih Senin ke cenah bah ke Selasa ditagih Selasa ke Senin tah Kamu kitu mah si Gepeng menghini eta. manghino tidak ngahina yo ayeuna siesuan mokrok bejana ini Buset si Gepeng aja si Doris wae. anu bener Oh, siang pernah mokrok saya si Doris wae kemarin ge ngaroki Bang. geus 3 bulan aing nyangan si Gepeng biak kebo 3 100.000. oh hutangna ngar nyangan si Gepeng sabulan geus biak kebo 3 Set eta si Gepeng berarti kurang ajajar lamun kitu mah. eta mah kurang ngabaris ayo ayo nyaho mah Yang patur kurang ajajar, kurang ajajar. Si Gepeng lamun kitu mah set si Doris. geus 2 poe teu amprok jeung si Gepeng dia memes teu dibales ditelepon teu diangkat ditelepon nomor telepon teh 0857 nu kaluar genep salapan peng sia keur peuting kaimpikeun ku aing sia kaimpikeun kageleng mobil peng meme kageleng mobil teh kaimpikeun hulu sia keur disorotkeun entok peng
muga we peng sia ulah aya naon-naon nya peng. Dari ai saya tukang sia goblok. Iya Gusti ieu beungeut sia geuning mirip jamban peng. Ya kunaon ieu mini beungeut sia mini ngagedot kieu. Bantuan dari Oh bantuan teh ngomong atuh heula sia tong maka ceurik. Oh sia nemen teuing ceurik ieu sia biwir kos pacul soek. bantuan dari Kunaon si bantuan teh? Di bantuan teh naon? Minta tulung naon? batur bantuan Oh bantuan teh naon? Lamun siga manggul teh mah berenan sia teu kaduga di bantuan ku aing. agar udak-udak si asoy bantuan Oh bantuan teh di udak-udak si asoy teh meureun aya lantaranana. udak-udak si asoy boga hutang dari Siapa tuh budak-budak kene kena hutang teh beuki. Bang emok nyokot. Mending mun sok dae kumpul mah sia mah bang renteng wae sia mah. konde Ya enak mah kieu. bantuan re Heeh ku aing dibantuan demi kaselamatan sia nya. lalau banget aing mah hararana goblok Engke ku aing lamun si asoy datang ka dieu teh ku aing sia ditulungan ieu. Kete umpamana umpamanya muga-mugi ulah datang ka dieu. Amun ceuk si asoy teh Res, si Gepeng eueuh. Cuk urang engke si Gepeng pae. tuh sia mau ko babaturan ko aing cenah pae batu udah aja deh lain ada bantuan cicing nah sia aja dah kunyuk Papaehan ambe demi kaselamatan papaehan najan nyaan ge sia paekeun deh sia goreng ieu ya sia goreng-goreng hirup wae nu goreng beuki loba wae peng. kumaha si Riz Oh lamun umpamana datang ka dieu cik teh eueuh pae gitu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerita Si Doris kalah. Sorry. lah urang teh ka imam maneh teh rek nanyakeun si Gepeng. Oh soy si Gepeng teh pae. Wah, teu kahati jeung si Boneng teh aya di mana? Emang heuh tadi ge magrib hirup kene. Tadi teh paena teh di Bangka Sundut. Oh, di mana? Tahun ceri wae duduk kok. Dah, Usut rewas baso ya. Eta ambekanna ge keur deka luar lagi ya. Kena si Gepeng pae di si Doris. Aya tah? Tadi ge hirup magrib hirup. Eta bener pae Doris. Pae soy. Kumaha ieu duit aing 100. Kekerjetan kene soy tadi. Musuh. Di ditu nancan ditarima soy.
si Gepeng. Si Gepeng. Gepeng Doris. Si Gepeng bae. Ya tadi nama urang teh datang ka maneh teh rek nanyakeun arek nagih ka si Gepeng. Si Gepeng bae nya jelema bae atuh bukan mayar. Oh, jai. Ya ayeuna mah wayahna pangarewoskeun ka maneh aya duit urang 1,5 juta. Eta maneh anu 100 simpas. Eta bejakeun harewoskeun. Anu ayeuna mere deui 1 juta. Ayo aya naon sih? Ieu sieun ngalulut. Tuh peng, tuh irungna ge ngalob deui. 1 juta. Nah, rewoskeunnya Peng ieu teh si Asoy 1 juta sing katarima ke sia di ditunanya. Sia sing nepi ka Ranggon. babaturan si Asoy. Oh iya, anu ngabejakeun cenah si Gepeng di mana teh ieu? Tadi atuh di Bang ieu nu bae ke sohon. Kope tah, kope. Kope cuma da ieu teu bae. Saya mau kabayar sia mere. Oh, kope. Baratus si urang 1 juta. Banyak eta kita kira-kira ieu bayo. Tuh, udah. Si alamun teu dikitukeun babaturanana anu huntuna kos ramokoyeup nyolo sia ngagoler sia dek dicatek wae mah si alamun digegel ku budak eta taringgaleun huntuna ge aing bae ge harareun ditajongan ku sia goblok di mana-mana ke nu bae aing harareun ngomong aing ya sia tibang ngeuk komo aing alasan demi ngalaktaun sia si Asoy mere deui 1 juta tak terus budak eta anu biwir luhurna aya sorondoyan mere 300 terus si Asoy 1 juta tak ieu sia anu 300 nya anu 1 juta nya oh nya keun caloan upaya atuh piraku nu pae calo mana aing harareuna beungeut aing tajongan ku sia apa aing alasan cek aing peng aingnya gitu kok ade deui cenah nya mudah-mudahan ulah terus kumaha geus pokona mah sia salamet geus moal ieu deui terus cek manehna kumaha moal tadi deui ya beungeut aing paranas naon sih rasana moal ka dieu deui ieu pokona sia salamet we assalamualaikum Usut deh. Ieu teh rek dibopong burak coy bopong teh berat nyamat ke tetangga atuh tetangga ge anu paena nu mararat mah jeung babantu mah coy kalah nyarilip bener leuleuh banget oh nya urang teh datang ka dieu teh ieu ngalapas sakarung duit 200.000 arek mere deui oh tanya ieu kapan eta Ya ini nggak 100.000 ya. oh sia mere deui Nyawa ini jadi nganter jadi teko ya. ayo pokona mah aing goblok aing lupain kecamatan Buset. aing juga iya kudu aing mah unek kita lakahi make kaca eta kacamata hidung jeung kacamata jeung beungeut hidungan beungeut Join. pona geus mudah-mudahan ngadoa we ulah ka dieu deui si Gepeng oh si Asoy Aisyah goblok itu kasih menempuh aing assalamualaikum Aisyah nanaonan atuh Doris ieu budak si Gepeng rek dikumahakeun arek digandong tadi nama coy rek dipalingkeun ieu teh berat coy da tetangga meureunan ya ayo ya lain ngomong ka dieu nama kulit
Ayo soy. Ayo. Tunggu cina euy. Siapa iki sia sokan? Ayo ya tuh ayo Marisa. Maaf Riz. Hampura we nya soy. Nya tuh hampura tuh. Goblok, buat lain senul-senul. Assalamualaikum. Usut. Iya kamarana, iya si Jermana. Dulit. Ayo mana kemana si Gepeng? Ayo sakuat kenalin si Gepeng di bawah anjing. Sut. Duh, kuat jauh. Mana ya? Aya eta diker diseseret sireum. Yo ayo nama kieu yo. Daripada urang mana ieu yo aya duit 100 juta. Nyah jeung meuli ieu cengek. Nambahan wae sia bagur-bagur teuing soy. Iya, sia kene duit teh. Geus beak masa wah pisan we, bangsa boga duit sakitu. Aya teh nya didoakeun nya soy manehnya. Cokolot ya anu bagur pisan mah. Bulu pusing bulu-bulu loba wisna nya sok. Menang jayul, jayul. Yo. Kurang tempat kadinya ayangan sia. Siapa yang make? Aing mini rada era ku si Asoy sabuat aing ngoloyong kadinya si Asoy datang atuh si Adi ditu ragakna aing Eta mah acem cebrok. oh nalah moal ka dieu deui Geus. Aing meni hararendak dah. ieu merede si Asoy 300 dan sia anu 50 aing 25 Ayo. Ya kau ini nama ayo. moal Intip kowe. Kumaha? Ayo. Aing nu hiji deui. Bohong malulus ya aing. eta Nu hiji deui. anu biwirna okos papatuk soang eta nu galak mah Kanyahoan sia nama bohong papaturan si Asoy mah Ayo. sia hulu sia kalangkangan ngaliuk naha Ayo. Bohong wae sia kali. Ah, ya itu. Wan nama. Ayo. ngaliuk ayo sia nipu kain nipu Soy. tadi 2 kali tadi sia modal bae ayeuna sia bisa balotet kain Teh soy. arek nipun nipu sia Teh soy. ayo sia ayo anu 100 mah kajen aing anu pake nyemak kanjeng imah beak kebot kilu aing neangan sia Berarti neangan kuring beak kabot tilu. wah itu mah rumah saja 100 Emang kumaha sekarang? neangan sia aing beak kebot kilu para kapangi ayeuna Ay, eta cenah saha neangan kuring. buset aja tambah ayo sia gantian Ih, saya soy, damai soy. sia ayo kanjeng ayo ayo kita balik aing balik ke Korea yang antar ya aing seolah-olah itu mah ini coy berarti sia ka aing tukang jajanan ayo timpas pae atuh kusia nurut wae sia ayo nyangan waduh anak monyet naik ayo pengertian ya damai kumaha aing babaturan aing Kadieu emang anu salama uwi oh naon ieu aja manehna ge bebe jaceurik ka maneh hooh kumaha ngomongna urang ceneris hayang salametkeun ku si Asoy boga hutang 100 si Gepeng
ocok kurang yo. Oh, kumata. Yo, peng si Asoy mawa bodegar, mawa jagoan. Tak iya tak. Bodogor. Tuh. Tah disebut bodogor. Ya. Eta untuk nyan lain sih. Nyan kira untuk palsu. Eta mun lempang maruragan teu. Kadang-kadang ngaroyak. Ya nama kieu demi keselamatan si Gepeng supaya bisa mayar hutang. Urang nyieun ieu we, apan topeng urang topeng tradisional. Nya urang gabung jeung seni band. Seni band. Keur borang di dieu. Ieu teh entertainment. Bintang tamuna Odeh esa teh. Joda Orang mereka mah orang aya gregen. Aisyah ngomongna teh beresen. Tak ayeuna urang sarua, urang nyeun grup band. Bisa kira-kira. Oh nya tuh bisa kunan urang diajar. Urang masing-masing keahlianana. Ai band mah kudu aya panggung mah. Nyanyi urang nyewa we sementara mah. Dede hayang nyekel naon? Asoy kana naon suling, Dede gitar. Mana mah nyekel setrum nya. Mending nyetel setrum mah bantuan boga utang kasih Asoy. grup naon ya kira-kira. Hah? Makanya tuh. Perdian. Orang mah lain entertainment lain. Iya orang band ini mah grup hese lakuna. Panggung lagi eueuh. Itu Panggung. Aya. Tuh. Hayu tuh barantuan. Oh nya panggung lagi 30 kali 30. Muat 45 mah. panggung juga lotong kieu itu we kayak panggung. Si Engang mah manehna mah ileukeun mah di dieu suku mah ka mana Nya orang arek darangdan heula. Arek darangdan. ada rangdan tuang suling gerakku. Oh nya kedeung. Sok aya no arek rangdan mah. Beres tindang nama ye. Gua tanya make iya. Ben. Oke meureun ben teh. Iya Bapak MC. Sorry siap. MC. Riba banget aing mah jeung deui. Bapak MC. MC. Aya paham ya. Bukan jadi MC. Panggelo. Kajarola kajararo wes teu dangdan ya ke urang dipanggilan. Hadirin yang berbahagia, maka kami dari grup band Hese Lakuna untuk menghibur bapak-bapak juga ibu-ibu sengaja kami undang artis dari ibu kota Jakarta. Memang artis yang sudah sohor dunia akhirat. Siapa dia? Inilah jika di tengah sawah hidang dana Asoy Botak. Gitu atuh. Nah, itu. Nyuling. Coba ge. Nya dijajal. Coba Kali pencetna. tajam ban di tukang. Tata titit. Titit Madoris. Tuan suling. Sulingnya. Artis yang kedua
Inilah yang sengaja kami panggil. Inilah yang sangat dinanti-nanti oleh para kaula muda. Inilah nu burung ti parapatan Ranggon. Ya mending mana disebut ke MC Sina Kawarung. Amangke dina drumnya. Untuk yang kedua si ganteng kalem anu nabeuna jeung pamajikanana wae. Mari nama disebut ku MC Meli Ganyong. Batur pocong. Alusan kirinya akos nu tadina gering panas nya nu gering panas bukna merosot jadi anjing Asik udah serius. Iya bener. oh nyalain atuh dangdanan teh kira-kira keur mah goreng sia kos kitu. Nah anggap gue dudek. Ya lain ngomong-ngomong ya tambah tumbuk ya ayo. Geula jajaleula gitar Kolek tete. Nyong 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 monyong. akos golek dalang dasum. Nah, contoh tuh lagi papagahan. Oh, ieu kan sa panggung sakieu ngan sakieu. Nya, ieu kan urang parabotan ieu alat-alat sakieu lobana. Kumaha lamun ninggang budak urang panggilan jarang. Ya, jadi nambaan budak. Nya, kadang-kadang mah nyawer di mana we. Urang aman keun we. Jauh teh itu Ri. Jauh-jauh tuh doris mendidinya. Eta kumaha ieu Pan ke diatur, pan mana mah vokalis. Oh, pan mana mah kumaha we anu ngawarahna. Ah, ya, pan itu. Dulu contoh lah. Oh, itu tuh drum itu tuh jazz. Oh, itu jazz drum nah, engke beri ke dia. Itu. Tua, itu Jiwara heula aya apa? Jiwara kan ya. Udah. Jadi gitu contoh. Nah, si Dori itu mere teko. Mere contoh, teko swasta. Masih ngobrol lagi. Oh. Itu sekian. Set, ya anjing geus lumpatan wae. Ngobrol wae Mas euy. Kayaknya sunat tuul. Ya mau maju mah wae kalau kabayar hutang. Coba. Dekeun supaya contoh si Dori taruh kabeh. Contoh, nah si Dori teh contoh. Beri tadi ya penyejar orang masuk tadi penyejar wangi sih akhirnya mana nah kau tuh laki juga boleh nah ya ini tuh bagian yang lompat nah kita nak asup Ya bajunya. Habis bangsang makan ya. nah Hayang kabayar hutang oh nyala 100 nih Nyong 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 nyong.
iya teh panganten teh salembur jeung urang. Oh, nya besan teh. Iya teh besan. Nya bahasan. Babaturan abdi bisnis dina sawah. Benar percaya. Bisnis dina sawah anu saumur-umur tara cair. Pun anak panganten lalaki teh. Iya teh. Oh si ganteng kalem kasep nuruk cupu. Panganten istrina gelis diajali endah rupa bawa ti kudrat. Oh nyomor setiap tiap atuh kasep gelis muga we dina rumah tangga anjeun sing jadi panganten sakali. Nya Muga dina rumah tangga anjeun sing kalebet rumah tangga nu sakinah mawadah warahmah. Kacai sing jadi salwi upama kadarat sing jadi salogam. Eta geuningan Mun kacai neng ujang araranjeun sing daek mandi di barengan ku getol ngaji. Bener. Sing jadi kiai. Nya Urang doakeun di mana mungkin gaduh keturunan dua we anak dua kuduna. nya Tong kilo ke si Boning ke monyong ade. Orang liangna beda. urang hiburan pokoknya mah hiburan. Ih percaya di dieu mah. Hah? Opa wakil aya? Nya aya pawakil ge eta surat aya dibere. Nya aya ieu teh Abah Pak Basri muhajatna. Oh Pak Basri bari keur nyeun Ibu Tasem ieu mah pun Abah bancim keun deh Bah Abah matong nyawer ke di mana Doris balik mah berewe 30 kilo mah beas. Atuh bareto keur nyundatan urang di dieu. Ayeuna ngawinkeun di dieu. Beberapa kali di dieu. Urang kali ieu mah tuh Inilah dari grup kami. Iya. Kami akan membawakan sebuah lagu bujangan gosek. Yo. Panganten sina kadinya. Paling asik kejadi bujangan. Kemana-mana tiada yang ngelarang. Oh bujangan, oh bujangan. Pujaan Kang hoyong tepat Pak Basri upami tu aya Mana panganten Doris? nangkung sae curang tunangan jika murunan ieu besan Pak Asan jeung Pak Goyang geus sare euy. Oh aya. Di basisir kalir kota Karawang mawa omah mudah nganter kasih tempat para wisata juga para remaja di basisir kali kota Karawang.
layar pamandang muda ratang bari marawa impian papasangan jeung sini cepet panangan Jess di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kasih di Tanjung Baru nyampaikeun rasa tamalala di Tanjung Baru yang geredkeun rasa kadudu di Tanjung Baru naikkeun rasa kasih angin laut di Tanjung Baru mawa ombak nganterkeun ka sisi tempatna pariwisata jug-jugan para remaja jika nato sare soy panganten soy teh digabung teh naon dosa abdi kasalira naon lepat abdi kota sangka salira tuas ikhlas aduh jong-jonang kutne katoy asoy kota sangka bos salira tuas sampunkeun Ayah payayat naon sabdi salira payayat go sembako kota sangka luar ikhlas dibilasan aduh payayat kutang kota sangka salira kata cinta payayat bat ngewa abdi tara biasa naon amu jadi langtanan temen salira patluas naon dosa abdi kasalira naon lepat abdi kasalira kota sangka salira tega ngantunkeun aduh panotan kota saingan soy ada orang mau ukur dok pangrewongnya orang langsungkan karena lalakon atana piriwayat topeng pendul naon lalakon anu baris digarap yuah orang nonton yuah ayatnya ngapang brangatin ngadedes ngadedengekeun ngadedes ngadedengekeun daun luhur ngagerantung airas kabagya diri airas kabagya diri
laga napa cai malara ceret katingal sapaleretan dipika tebarang diulang-ulang tebarang Kalia kuna ya kalia kuna mancurlah pulang-pulang mangemin warian aduh nek rampok jungkung sayuyunan jembatur sabilu jembatur sabilu Sebab